teh sepil jalana atuh teh coba sepil jalana loba pisan eta tehnya anu men tadi sepil jalana ka warung abi. Ih hampuranya lain teu hayang nyepil jalan tapi tara kaburu pangpang namah sok poho tiap balik balanja arek nyepil jalan ngan hayo we poho. Tapi alhamdulillahnya henteu disepil oge jalana aya we nu jarajan orang jauh teh. Tah ieu abi keur nyieun pesanan makaroni basah 2 porsi, nu saporsi make sambal hungkul nu saporsi deui mah make sambal jeung saos. Terus kamari mah pelanggan teh anu nanya cenah teh makaroni basah enak make saos apa henteu. Lamun ceuk abi mah enak teu pake saos jadi lamun sambal hungkul mah asa rada seger tapi da eta mah balik deui ke selera masing-masing. Soalna loba dan nu jarajan makaroni basah pake saos berarti mah tak kitu ge enak. Tah ieu teh abi keur nyieun pesanan orang jauhnya tapi ieu mah geus jadi langganan. Soalna jajanna teh mineng henteu we unggal poe malahan pernah sapoe ti kadua balikan. Terus di dieu ge jajanna teh lain makaroni basah hungkulnya. Terus biasana mah jajanna teh sok lobaan nya tapi tumben poe ayeuna mah kur aya duaan. Tah di dieu ge pesanan barudak duaan ieu can kabeh dijieunkeun geus aya di barudak tetangga ti kampung sabelah anu rek jarajan sebelah. Tah ieu penampakan makaroni basah porsi anu 5.000. Nu hiji pake saos sambal nu hijina pake sambal hungkul. Yakin ieu mah raneh teu kabita ku makaroni basahna. Ayo nu kabita geura jarajan ka warung abi.